Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak, ayeuna urang sadaya bade ameng ke salah sahiji tempat wisata di Lembang nyaeta The Great Asia Afrika. Sada acara eta tepangkeun nami abdi Muhammad Rizky Firdaus tiasa dipanggil Iki atawa Daus. Tepangkeun nami abdi Alfian. Tepangkeun nami abdi Dida Saskia Julianti. Tepangkeun nami abdi Hanifal Tapunisa. Tepangkeun nami abdi Keisha Ramadhani. Tepangkeun nami abdi Karina Aulia. Tepangkeun nami abdi Ridho Ahmad Kadafti. Wilujeng seni. Ayeuna urang sadaya tos sumping di Jalan Raya Lembang, Bandung nomor 70 Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ayeuna urang sadaya bade meser tiketna heula di sebelah itu. Harga tiket abus ka The Great Asia Afrika teh nyaeta 50.000 saurang. Negara anu didatangan ka hijinya eta India. Di dia aya tempat anu tiasa dijadikeun tempat foto-foto. Anu disadiakeun sarupa pisan jeung anu aya di negara India. Namina teh Jaipur Pink City. Salah sahiji contoh imah anu aya di negara India. Kanggo negara anu salajengna nyaeta Cina. Di tempat ieu aya tembok besar Cina. Di gigirna aya pancuran cai anu ngalir ngaliwatan opat tempat identik negara Cina. Ieu teh salah sahiji imah anu aya di negara Cina. Kanggo negara anu katilu nyaeta negara Jepang. Di tempat ieu aya sababaraha tempat anu tiasa didatangan nyaeta food market, souvenir, rumah kimono, face painting, dan hokukoku yakimo.
Negara nu kaopat nyaeta negara Afrika. Ayeuna barayap tiasa ninggal rupa-rupa bangunan ti negara Afrika sareng aya gambar rupa-rupa candi anu di Afrika. Negara anu kalima nyaeta negara urang sadaya nyaeta Indonesia. Di tempat ieu seueur imah-imah adat anu dijieun tina Awi. Di antawisna aya ti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat jeung sabarahana. Nah, urang sadaya oge naik nu namina gondola. Jadi, mun barudak capek jalan kaki ka luhur, barudak tiasa naik gondola ka luhur. Harga naik gondola teh nyaeta 10.000. Harga 10.000 barudak tos tiasa ningali pemandangan ti luhur. Genep nyaeta negara Thailand. Di tempat ieu aya gedung-gedung khas Thailand. Di tempat ieu aya penyewaan kostum kaos di tempat ngelait. Negara nu katujuh nyaeta negara Korea. Di dieu aya jenis imah tradisional Korea. Di jerona aya tempat pikeun foto booth. Aya oge tempat sewa baju. Henteu jauh ti dinya aya jenis warung-warung anu ngajual jajanan khas Korea. Sabab urang sadaya tos lami di dieu, jadi urang sadaya mutuskeun pikeun balik ka imah. Tah ayeuna urang sadaya tos uih ti negeri Asia Afrika. Hatur nuhun tos nyaksikan video vlog di kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.